aya geuning plang tak eta mohon. Parinya. Mohon. Mohon atuh gampil lagi mah. Mohon. Tur nuhun atuh teh nya. Mohon sami-sami ah. Abdi terus. Mohon mangga. Dunya aya. Mangga. Assalamualaikum. Kemana ini teh? Assalamualaikum. Kak. Oke. Laguan sekedar. Oh, siap. Peryogi itu kaki teh. Terus kudu ke dieu jero. Siapa tuh? Kejang ah. Ya masuk ke dia. Siap. Kok dia diusir? Yogi di mana itu? Harapan itu kemana guys? Sok bengong gitu, cuma di luar di anak tuh. Naon itu jangan nanti ke dieu teh. Jadi kieu ki panan tadi ge ka dieu teh yang kita tambah yang bertanya gitulah yang syariatan intina nama yang memberi melalui jodoh lah tuh usaha maju gitu tah. Itu lain kadewek aya urusan nu karari tu mereka tong ngoroning masalah jodoh engge teh boga pan aya jodoh mereka. Salah sih mah salah lain ka aing pokona mah eta mah. Ada pokona mah pokona ka dieu tanya ka aki cenah cek babaturan ge ka dieu. Nya geus mah ka dieu nurut gitu tanya malen aya jodoh mah nya aya ngan hayang ngecing jodoh lah gitu ada man kudu syariat naon oge atuh. Jadi kumaha marenan ki lain si lain teh mau cai teh henteu ki hampir aku ngerasanan orang kudu mau cai ka dieu sia mah lapur tuh manjut cai si teh tepet manjut duit oge goblok tadi udah goan nyut lah cai sok atuh mangga ki ngeulak cai tapi aing ieu mah cigana teh aing salah tambah aja nya tapi peduli lah kalau namanya ada usaha mah iya mah caina atuh ki urang ge apal eta mah cai itu urang terus eta teh khasiatna naon ki nya eta masih lain bisa hayang nginum bisa haus nanyakeun khasiat sagala cari wae nya khasiat geus sok we inum heula lah ayeuna mah ye sok aja teh tapi oge sih urang teh haus. Alhamdulillah ki asli ngatan pipisan nih mah terus kumaha meureun ki teh geus lah kieu ieu mah anu mah teh hayang babari jodoh jangan cari usaha yang maju usaha babari lah gitu. Tapi ieu maneh mimiti dagangna rukonya salah sih mah ya ngobat maju-maju atuh di ruko mah kieu we isukan deui mah pikeun manehnya nyieun garobak mun eueuh bana meuli ka tukang loak insyaallah geus dipasangan ban mah usaha maneh maju teu cing bale we kieu mere saran teh nya heueuh atuh di mana-mana ge make roda mah bakal maju nya heueuh bener aing ngomong di situ mun make roda mah bakal maju sia teh
asal daik mana dorong kanan aja rokok mah cici mana mah roda mah maju berenang kayak itu sugan we dengan kurlingan waktu lebih gancang mana teh jangan duit teh. Tapi benar si Aki tapi yang mantap atau kini itu gitu teh ayeuna hayang babari jodoh syarat nu kahiji omean banget maneh udah naik kena umat geus kieu takdir naik aki kumaha dikasih pesek geus dan geus atuh dendang deui kumaha kieu kalakuan maneh omean pokona mah lah bener lah eta beungeut lah aing pusing aing oge ningalina ku awewe sia teh ningali beungeut si aing mah geus lah nya eta mah deui bungkul aing loba-loba tahajud yang disebutkan ngaranna dina doa maneh teh eta nu jarang Allah siap pokona mah siap tur nuhun atuh nyaki jeung ieu mah ya teh cai ieu mah rek diinumkeun rek dimandikeun heug ieu mah dimandikeun dimandian heug gitu iya merenang kieu masa kedihnya aduh nah merenangnya itu lumayan lah nya pikeun aki sakedih kan kurang biasa sakieu merenang kumaha deui da geuneunan imah aya sakieu buktosna nya atur nuhun nyameureun keun deui mah meureun abdi pami aya ieu mah ka dieu lah ka aki lah nya mun ka dieu we merenang kitu mah nya arek ieu ngerapat-rapeting bro juga mantau sia kitu ke ka dieu we mun aya ieu mah aya jelema kitu-kitu teuing boloko dingu sorangan bagi-bagi sararea mun kagehan nyo aing oge teu becusna naon penta teh ka aing ka Gusti Allah mental mah teu lain ka aing bayalah ieu rada usaha lumayan yang jajan euy yang udu-udu meureun aya teu sia-sia masang ieu masang jadi tukang tambah aing jeung surat tapak cokor wae gitu dah. Oh, geus lah bieu teh sampe. Aing mau deui. Tilu. 2, 3 action. Aduh. Geus ah. Aduh, geus. Emang atuh. Ngomong. Iya. Kumaha bikin konten? Lempuh anjing. Lempuhnya. Bukan nama. Lalajuan enak. Anjing kan lalajuan bener. Lalajuan ya sih. Atur nuhun. Kalau salah jo. Ya iya abdi menang nasi kotak alhamdulillah. Pokoknya mah tong hilap di like, di subscribe dan di komennya. Umat itu aing. Baik. Jadi tambahkan baik ini. Anjing. Ini nang dieu.